nya lain ngajedog wae saudara saja aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut teh ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsat naon layang jamu sekali musana kurang ajar sok sia nya boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek ka kenyos mah didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan tagok aing lah bade diserang atau napi bade nyerang napi kanang tanggi sok aing serang ya sae nego heula potong cecengilan sageuleuh aing da nu geuleuh mah kitu biasana ge tong borok make jeung nu ngewa mah tong borok make jeung panggih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun siapkan sok heuy kelo teh sia digebrag sakitu leuwas sok heuy maju ayangnya Hosya anjir tetap gerakan kalau ngampih nepi ka kitu dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur aduh mun Depok dewek ngeplos tah sok satulikeun hoi what ayo ayo anjir alah anjir syukur itu cungcurungan karena batu duh nyeri nana taku dulu jeung hayang seuri hayang ceurik hayang dahar ongko wait sakit wait Jempe membung rebogo. Wait. Anjir. Hayo. Wait, yo. Iya. Wait. Dari manehna latihan terus aya aing mah henteu. Siapa begitu ari eleh teh. Alah. Sok sia. Oh, percaya sama gelut malah. Nya da ahli na manehna mah. Wait. Wait, yo. Dipusirkeun tajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Dentawi Sesa Sapta Parugu Bajigiring tapak nenggala urang sia alah hebat agan waduh nepi ka teu kerel hebatnya lain hebat kalau begitu ka jideun sia teh
tuh murah muji gini luar biasa hebatnya tuh yang ngaku ini mah untung cecengiran we lah adiekeun lah yang jamu selalu sadar moal cing sok si aing can narima teungeulan kumaha karasana abdi mah tara neungeul ai gelut jago mah tara make jeung tutungan teu teungeul di teungeul mah jelema bareuh beungeut saminggu cager deui saminggu cager kumaha tah leuwih seukeut mah sungut tah sanget kumaha beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu nya tapi hate kumaha so sakecap hate nyerina sataun moal cager naon palai bade nyobian ieu Gatot Kaca burut goblok sia nya ambek nyeri geun antep da burut aing mah tah geuna antep aya nyaho goblok sia nah nyeri tadi berarti nya operasi kitu ah waduh nepi ka kitu tah ditambahan teh nyeri teh bete palai anu sajatana ieu bener ieu tegelara tega pati tega leuleus Allah ampun cepot kitu gelut mah bari diuk bari ngopi ge jadi moal ngesang kunaon asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan leuleus ieu tuang heula ka jauh aduh ampun sepot ampun sepot leuleus sepot edan sion nepi ka kitu eta jago gebleng cing sok sia gunakeun ka aing bangsat palai ieu leuleus wit setelan eta teh tanda keagungan Allah maha dina sagalana jelema gede ti bubut mending ngampul aing naon lulus mod lan lulus ieu tak kitu gelut mah anak bapak nalalamru kunaon ieu ampun aing bot ampun kumaha teh FSMR iya bangsat kira tewak luar biasa aing narima eleh ya aing geus eleh ya aing dek balik we mun cager mah oh bade muli ieu tah kitu atuh mun kita tadi ngan eta layang jamu sakalimu sada teh aing hayang nyahorek dikumahakeun entong melang dangke dibikeun deui da ieu mah milu nyabak abdi mah supaya anjeun salaladar ulah nepi ka mulak cangkeng dina punduk eta ilmu ukur dipake neungeulan batur wungkul leuheung monyet ngagugulung kalapa mah ta eta anu beuki ripu mah kalapa ngagugulung monyet leuheung lauk buruk milu mijah bakal milu hirup nah anu beuka cilaka mah lauk mijah milu buruk kitu ieu kumaha tuh cageurkeun aing dek balik oh kitu ieu
asal syarat eta buru-buru pulang ke deui bade danu nagara ieu palai damang nya hayang hayang cageurkeun kasaha teh ka maneh ulah mangeran salian ti ka Allah ulah menta salian ti ka Allah sok bebeja ka nu bogana nu boga cager saha ya pangeran sok penta ka ieu sing pangeran kaula menta cager tong cocorongokan da teu budeg pangeran Gusti tingali bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali sok lempengkeun ta frekuensi teh ulah ka mana karep akurkeun da teu akur mah geuning frekuensi teh moal malan sanajan brik-brikan brik terus ka si Abah aya frekuensi beda ieu sok subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah kul ku Allah bejakeun ku maneh ka Allah we hiji pot nah tu sangka sia geus kainya ilmu teh dina nalika aing neangan tirta banyu tirta suci tirta pawitra aing di tengah lautan nepi ka jogo jeung orai nepi ka aing panggih jeung diri aing sorangan teuning inget aing ayeuna pot nuhun aing di bejaan buru-buru pulangkeun cageurkeun anak aing balik hiji ka sia eling nyaho bima mah di bejaan mah oho meureun tadi mah da eta nu dituturkeunana nafsu ulah lalawara nuturkeun nafsu pan mata kaduhung gajuna teh kumaha namru keneh ieu lulus keneh sepul kita tadi ngupingkeun teh kaula dina hate teh nyuhunkeun ka pangeran nyuhunkeun cager teh teu dijabah wae frekuensina teu akur teh ai ka Allah disebut maha suci ai maneh jiwa kotor nya moal mati da moal nyambung nu kotor jeung nu bersih mah kotor kumaha sagala di aku eta Braja Musti Braja Kalpa lamatan dentawi sesa dipake neungeul kuring sok kontek kanu boga ayeuna mah hirup penta jangjina nu hirup pada hartina teh kun payakun kaituna jadi jeung ngarjana radi asal syaratna anjeun narimakeun kana kasalahan kana kasombongan anjeun ieu rumasa sok cager tobat leuwih regreg leuwih pageuh kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara lamun ngabogaan ilmu nu model kitu cepot wiridkeun ka kaula dek ngaku guru lahir batin kaula amit make ngaku guru lahir batin segala naon teh hebat rumasa kaula teh hirup teh segala di aku tah eta geuning eusina mah hirup teh boga naon-naon tah eta lamun anjeun geus rumasa hirup teh boga naon-naon tak kumaha itu atuh tungtungna teh pan bi qudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi aunillah bi rahmatillah bi teh kalayan anjeunna wungkul sagala rupa oge ulah mawa karep serangan silaing geus gablek naon nya ge Gatot Kaca jago da asup angin mah tetepet mudang ka leres eueuh jago di hadapan anjeunna mah geuning keuna keneh ku tunuh
posok dahar posok tadi kena kene ku lapar da anjeunna mah teu lapareun teu hanaangeun teu hayang teu mu aduh tobat ari maneh hirup sagala di aku sakama-kama hirup teh nya leres da asli nama Gatot Kaca tadi jagona Gatot Kaca teh make Braja Musti Braja Kapal Matan jeung sajabana ari asli Gatot Kaca na gablek naon teu gaduhna naon ha geuning eta naon nu rek di aku ku anjeun nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane teh aduh tobat tapangna aing hampura nyebut aing pangna aing nyokot layang jamu sekali musada teh dek ngawarah mararane supaya ulah sombong hirup teh pangna dina dharma nu kahiji kudu percaya ka nu kawasa teh ieu maksudna mah sabab anjeunna nu kawasa dina sagalana urang mah teu ngabogaan naon-naon ta ieu layang jamu sekali musada teh ulah dijieun dipangplangkeun wungkul atuh cing buktikeun dina gawe sapopoe piheulaan ku ajeun ku pamarentah nagara engke rakyat nurutan leres ulah sanes teu puguh bueuk buktikeun dina gawe buktikeun aduh ampun Gusti eta ilmu nepi ka kitu hebatnya ieu tuh ieu teh karek ilmu naon ieu teh saeutik ti kukuhna di dunya mah ieu ilmu anu sakilobana di dunya lir ibarat urang nganclomkeun curug ka lautan baseuh curug teh tah ilmu di dunia teh sakitu sabaseuh curug jeung jogaring deui we katuna teh leres tuh di dunia mah ampun naon atuh da urang teh bakal pae bakal balik deui naon akueun urang nya aduh maha guru nuhun maha guru antang nyebut guru ah moal ngamuridkeun nepi ka beak ledis teh gablek naon-naon teh boga murid sok itu sareng pelak moal ngamuridkeun sadaya-daya atuh eta layang jamu sekali musada teh rupina sanes ngahajab wade di sanak wade di ica lain supaya manunggal antara pemerintah jeung rakyat salengkah sahak sakawajiban sareuneuh saiga sabeungkeutan mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan moal panggih jeung katenangan tangtu bakal panggih jeung kahancuran pikeun ngawujudkeun kamanunggalan nya ieu layang jamus ku kuring dicokot supaya manunggal heula dina pamadegan ulah rek pakia-kia kitu kahayang teh antara pamarentah jeung rakyatna ieu teh ngabeungkeutkeun kesatuan jeung persatuan ngan anjeun salah kaprah der kuring disangka bangsat nya aing ngaran-ngaran nyokot teu bebeja mah bangsat ieu heuh teu nyaho meureun dinya mah pasti ka dinya kan tuduhanna teh dek teu bersatu kumaha detik kapungkur ge kaula sareng Uas Semar Badranaya sakulawarga teh kapan sosatna eta teh dijieun ulu cupu tah teu hayang dipuji-puji si cepotnya so teh loba pamenta da dirina mah teu mungkin kitu dina pengabdianana nya ge si cepot sok barang penta ya datara gede sugan menta kapal dan teu paring menta sapoeun meureunaan kan
rokok itu si cepot ya salira tara kuring mentara menta kayak si cepot mana itu si cepot anak Semar dupi ieu saha sarua ieu cepot cepot anak Semar jeung cepot ieu lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui nah itu sanes cepot Wa Semar bisa disebut cepot Wa Semar tapi cepot teh aya keneh di Tumaritis gara jig cokot saha si cepot pangihkeun jeung cepot ieu sabab ieu teh si cepot Tumaritis gambaran rakyat anjeun gambaran pemerintah yuk urang hijikeun dina waktu ayeuna urang manungakeun ku ieu layang jamu sekali musada ulah sewang-sewangan hirup teh jadi we tuduh-tuduh ka cenah teh pagirang-girang tampian ieu teh aya keneh cepot teh aya geureuh cokot anu leres jeung ini waduh pokona dina waktu ayeuna jangan banyak patarosan nanti kasayana jadi baluung upami kitu carana bade mios ka Tumaritis los gitu. Lumayan pan sastra jingan di mana ulah kaget kurang ajar wah di tenggelan dewa aing jadi Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna ieu kadir mana cepot Gusti Batara dulu cuy. Sumohon ulang. Wah, tadi tenggelan deui ini. Sastra tinggal. Abdi kan. Cager aya hibar sareng saha kaula dibarengan ku Arjuna sumuh nuhun atuh geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima parantos ka mana eta marulih deui tadi oge kan geus dibikeun layang jamu sekali musada usaha kumaneh dasan oh jadi aya keneh di mana sepot sumuh alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon da sangama abdi teh sing dadang keke dikajukeun deui kumati lakarana wah seep abdi teh tengeulan lah di tengeulan sumuhun ngan kaburu we abdi lulumpatan sisi lumputan ya. Jadi marulih deui teh kulantaran abdi we teh kapendak. Nah, atuh kalakuan teh maneh teh. Nah, kumaha bae. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipersaya. Sumuh. Ieu beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa. Sumuh.
cenah di Amarta teh aya kajadian layang jamus kali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling. Oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teh waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian. Kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamus kali musada teh maneh. Hebat. Ae gambar lopian teh hebat. Tayeuna dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna. Nah bener eta layang jamus kali musada teh dicokot ku maneh. Ku abdi dibantu. Di mana nyokotna? Di Karaton Amarta. Jeung saha maneh initna? Abdi wungkul. Dibawa eta layang jamus kali musada dibantu. Aya buktina, aya. Mana? Cikan. Ieu layang jamus kali musada nu dibantun ku abdi teh ieu. Oh, nya. Bari dicada, anten teh sok tuda. Henteu upami bari dicada kumaha dibikeun. Heuh, matak tuna di mana? Bukti geus aya. Sumuhun. Pengakuan maneh rumasa nyokot. Rumasa. Rumaos. Bebeja maneh nyokot layang jamus kali musada? Henteu. Kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna? Hukumna mah anu bogaan we teh jauheun. Nyangakeun ka ahli hukum. Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maot. Maling. Cumul. Rumasa maneh maling? Henteu. Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja? Rumaos. Ha eta teh maling, sanes. Abong nu bodoh, abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit. Naon? Sok kabalinger. Nu bodoh ge sarua, pantenan. Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta kene. Nah pinter kaula kabalinger kumaha? Kabalinger. Mane bodoh katotoloyo? Rupina kana kitu. Mane naon alasanana? Pangna maneh teu rumasa maling. Teu. Naha dan abdi. Sidik eta teh barang nagara, nu nagara cepot, sumuhun. Ayeuna diaku ku maneh. Muhun. Dek naik banding maneh, naik. Kumaha naik bandingna? Ieu. Abdi teh meuli rokok. Nah teu nyambung kana meuli rokok, dangukeun heula atuh. Meuli rokok budang gara merah. Buktikan merahmu. Begitu? Saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha? Rokok maneh? Dibantun ku abdi teh kararompok. Dibawa ka imah maneh. Sok teh rokok teh dina sorolok. Sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo. Seseratanana sartu pikat atas nami pun bojo.
di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja tak anu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ieu ge kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan sakur-sakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucu pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah mangga disebut maok itu si cepot itu keresna da lain maok ieu mah barangna aya keneh can dijual jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger naha dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus ya rakyat di ditu entong pipirun ka rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun eudeuh dirinya jadi mediator ulah berasa beulah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan sarwakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mah tunggal pengaman dunya non blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab geuring mah yai kaulanu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu di podara ke yai tenang teu sangka sia kalakuan hudang cepat ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara naon nya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ningali ingkang ngalaga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lah jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain kanu harti rek dijual sanes
bisi manehke cilakaken kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasikeun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaan anak layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tapi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kalakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut ucing-ucingan da puguh ucingnyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut ucing-ucingan da puguh ucing budug jadi maneh nanyakeun teh kene soal ketuhanan mah dan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana tah mah ari ieu eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krishna. Cing mana manusia teh atuh teh? Kuring teh hayang panggih batur ieu teh. Batur kuring teh mana ieu teh? Conong ting kadunya di dinya ubudunya. Ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika deudeu disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan sia wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk
sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa putuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana Tigoro bakal karansang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jaga kupana lan pigang prangwe Arjuna teh jago tembak. Murid Dorna nomor hiji. Nomor hiji pisana mah murid Dorna teh asa mulia. Ari Asep mulia teh kabogoh neng cucu. Ulah kasinggung neng cucu ieu mana lain cucu ieu. Yang teh cucu teh cucu bitan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro mah kejeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun ne. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelbah mana. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun da aja tuh. Da ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek.
pikiran gerakna nepi ka refleks ieu senjata meureun jalan 500 mah refleksna ieu leungeun geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy matak sungut mah kaput atuh lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah takbir tahmid tahlil padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna kabeh dalalikir nah aya anu nemok teu dikir teh jadi hotel jadi gedong teh hasil tina dalalikir jawaban leungeun marukana ulah dianggap enteng. Mun teu syapat tong ditanya aing lamun keuna. Kari meula kacang. Turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Lain mun ila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Wes. Belum. Curi teh papatong teman ini. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Lain lumayan ya euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Ulah barangan. Sia bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balak tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Loh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris lho. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Oh, urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Anterkeun deui koe Si leungit. Wah, di anehna teh. Lamun dipake eta we geuning aya nu ngala muni hariput dekara komisi efek teh tulus boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan anterkeun deui ku aing si leungit Yayi kaulanung kumaha itu geuning kalah dipanggul Rakabatara. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan sieun etang deui we bilaya nu isya. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna sieun. Naon? Hiji ge teh anu keuna ka abdi. Hayang sia keuna. Nya da hayang teu. Tak geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dunungan aing ngabodor mun teu rame. Karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah. Tama era di timureun euy. Yayi, kaulanun mulih. Wih. Marulih yo. Wih.
Takarasna nepi kaki itu jawaban ditanyakan manusia nepi ka keberak. Alah, jang. Ada guan datang si Cepot ah. Ada guan datang si Dawala keur dipapageun ku Gatot Kaca nanti euy. Oh kitu? Heeh. Tungguan we. Lampaheta kacarios di leuweung aya denawa jangkung gede Simardada dibarengan ku batur-baturna milarian Astrajingga sami pamaksadanana pikeun ngarebut wilayah Jamus Kalemusada. Hei dulur-dulur henge ayo apruk ieu leuweung dulu henge mangga Cepot dek buburu aing sabab geus dianjurkeun saha anu bisa menangkeun si Cepot bari beunang layang Jamus Kalemusadana si Cepot kabawa bangkena dina harti bakal menang hadiah menang door prize dulur hege ayo tuturkeun aing aya milik aing lamun beunang teh mangaran si Copet. Saha? Oh teh si eta. Kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring. Sugane kabeuli heuh. Ngeunah ngabelekuk kieu euy. Ada duduk. Halah. Komo dituntut kitu mengeunah pisan euy. Nayaga anu nyarangan Nayaga anu nyarangan sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan ka sadaya kaodang kanu jauh sok tiba suka teuing lamun panggil kabeneran uing teh poe isukan dek kabobotohan domba diadu dek latihan heula ngigana ngabobotohan
kudu di tiangan teh si cepot euy. Wayahna kaco apruk rupana teh beungeut teh beureum baju hideung. Atuh eta mah gudang garam. Lah eta mah udud atuh. Siap dek di tiangan ngaranna copet cepot. Sairang dina solat ngedang tukang tetua Pangeran welas ngasih Rasul panutup Nah, ini dengan syakedeung. Lama-lama apa-apaan saha jalmana yang saya akan ala sekarang ngaranna cepot jalma mana Amarta raja atau rakyat lah gampang jalma kaya jalma balangsak nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana kapan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahanap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyetak itu dulu aya baladna eueuh ngasorangan mangalah baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina we terus nah jangan lain jangan eta mun eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok tah da bakat meureun deui nya geus biasa nya ayo nyebut sambal lada si anjing sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok dia ayo nyebut piring wadah kahakanan duh ampun ya jorok gagabah aduh ayo nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ka Banyar anjing aduh